Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra-mitra sadayana wilujeng siang anak deui sareng Kang Adit dina acara dongeng Sunda. Ieu dongeng Sunda anu nyanak judul Sobat Anak Titipan Siluman seri ke-65. Mudah-mudahan mitra-mitra dina danget ayeuna nuju aya dina kawilujengan sehat jasmani sareng rohani sareng dina aktivitas dinten ayeuna mudah-mudahan ku Allah dilangsarkeun. Kamari teh nuju nyerioskeun nyaeta Nyi Cucu Konde sareng si Barideng anu nuju aya di bumina Pak RT nuju ngobrol nya. Tah ayeuna nu bakal kasabi teh mitra-mitra bakal bantrok Wijana sareng Ki Bajra. Janten Ki Bajra bakal bantrok sareng Wijana. Duka kumaha nu bakal kajantenan dina lalakon sari ka-65 nah Ki Bajra bakal kawon atanapi samulihna Wijana nu bakal kawon. Mitra-mitra sadayana supados teu nyangkulung tingkana waktos sumaga ieu acara dongeng Sunda urang kawitan bae. Der. Kitu cek Nyi Cucu Konde atuh sararea meni ngarenjag lain naon bisi aya itu jeung ieu nyaeta anu tumiba ka Nyi Cucu Konde jeung ka si Bahar Hideung. Pok Pak RT nyarita ya atuh Nyai mugi we sing hasil sareng omat kada waspada we sareng iatna ya sanesana naon Pak RT mah bilih sareng bilih gitu nya di dina masalah kasaktian mah sareng kagagahan mah Pak RT percanten ka Nyai sareng ka si Bahar Hideung nanging ari iatna mah nya urang waspada kedah we ari namina jalmi pan kena kowah gingsir moal salamina urang aya dina kenging moal salamina pan urang aya dina kaunggulan kitu ceuk Pak RT. Pak RT kabeh jeung warga sanajan nya hatena mah hariwang ka Nyi Cucu Konde anu dihenteu-henteu ge geus boga jasa ka urang warga tetep ngarasakeun hariwang tapi cenah nya teu bisa kukumaha iwal ti bisa ngadorong ku doa mudah-mudahan we naon tujuan Nyi Cucu Konde jeung si Bahar Hideung berhasil. Mitra-mitra sadayana cak Nyi Cucu Konde jeung si Bahar Hideung anu nuju di bumina Pak RT urang tenden dihaneureum sieum urang tunda di Hanyuang siang paragi nyokot ninggalkeun mangsa datang urang samper deui. Ayeuna urang malikan deui nyaeta ka Wijana jeung Mang Saka. Ari panon poe meuni moncorong panas kacida nyebret lain dikieuna sigana mah eta panon poe teh hayang tembus kana jajantung manusia anu aya di alam dunia anu salilana nyieun kaonaran di alam dunia nyieun kariweuhan da sigana mah lamun teu kahalangan ku tatangkalan nyaeta ku tangkal kai bakal karasa kumaha panasna eta panon poe. Tapi ari di jero leuweung mah teu karasa panas sabab panon poe teh kahalangan ku tatangkalan. Pok Wijana nyarita, "Mang, urang reureuh heula bari ngareureukeun kacape kitu ceuk Wijana." "Ah, mangga Den, mangga."
mohon da aduh ieu teh niasa ripu jeung asa tetingkuheun kitu ceuk Mangsaka. Atuh anu saterusna Wijana Mangsaka areureun heula bari ngararasakeun kacape. Pok Wijana nyarita, mudah-mudahan mang urang nuju ka Gunung Halimun eueuhna naon supaya urang gancang nepi ka ditu kitu ceuk Wijana. Oh mohon Aden, mohon daras pisan, mudah-mudahan we atuh urang teh da sanes niat awon nanging niat sae. Pan saur Aki Waru oge, anu penting mah urang teh niat jeung kayakinan anu kuat. Jeung intina pan saur Aki Waru ge moal tiasa anu tiasa ngawonkeun Ki Bajra iwati ku tongkat si Aji kitu ceuk Mangsaka. Oh mohon Mamang, mohon kitu pisan. Da soalna Aki Waru jadi upami kitu mah tos wanti-wanti da basa Aki Waru bobor karahayuan ge kusabab tingkat pangabisan Ki Bajra lain bantrak parangtakeun. Sanes Den Mamang mah asa teu ngartos, nah kasaktian Aki Darma tiasa kawon ku Ki Bajra apanan tos jelas-jelas jurus sareng ajian Aki Waru anu sakitu ampuna. Pan Aden ge dina ngagunakeun ajian jarang pisan ngagunakeun sapinuhna, tapi nahanya kitu ceuk Mangsaka. Mangsaka asa heran sabab memang keur tingkat kasakten anu dipibanda ku Aki Waru lain bantrak-bantrakeun. Oh kieu Mang, ari kasauran ti Aki Darma mah janten kapungkur eyang guru dina diutamakeun atanapi anu paling diasakeun nyaeta ajian sareng jurus braja atanapi Bajra. Ari jurus sareng ajian sabda mah teu patos dikuatkeun. Duka alasana duka kumaha mung kitu ari nu katampi ku abdi ti Aki Darma mah. Oh kitu Aden, sareng eta Den ari si Bajra kumaha tiasa jahat kitu Den, kitu ceuk Mangsaka. Oh ari saur Aki Darma mah kieu Mang, yen eyang guru gaduh dua murid nyaeta kahiji Uyut Guru sareng Ki Sampon. Ari Ki Sampon nurunkeun elmuna nyaeta ka Ki Bajra. Mong ari Ki Bajra mah digunakeunana teh kana kajahatan. Ari Uyut Guru nyaeta diturunkeunana ka Aki Darma. Janten intina mah eyang guru nurunkeun ka Ki Sampon, Ki Sampon nurunkeun ka Ki Bajra, ari eyang guru nurunkeun ka nyaeta Uyut Guru ka Ki Darma. Tah kitu Mang, kitu ceuk Wijana nerangkeun. Oh kitu Aden, Mamang ngartos ayeuna mah ari kitu mah yen Ki Bajra teh panginten kahiji alim aya nu nyaingan, anu kaduana ngaraos pangsaktina asa pangunggulna kitu panginten Aden. Oh leres gitu Mang, leres pisan ya Mang.
urang mah sakadar mung ngatasi sanes anu tujuanana ngandung hartos bade ngabasmi atanapi bade ngaleungitkeun kajahatan. Dari kejahatan mah tiasa dileungitkeun mang ti alam dunya. Sababnya lamun teh kejahatan mah kumaha? Da cek raos abdi mah hayang aman di dunya nya kudu teh setan we. Sedangkan setan tos dijanjikeun ku Allah bakal dipanjangkeun umur. Mah mungkin kejahatan bakal hilang di alam dunya, kitu ceuk Wijana. Mohon Aden, laras pisan. Laras eta sasauran teh. Meskipun jami seueur ningan yuk kita hancurkan kebencian, kedengkian, kemunafikan. Yuk kita perangi kejahatan. Cek raos mang mah panginten anu paling pokok mah merangan hawa nafsu we. Dari namina ngancurkeun kaberantas mah nu tadi teh saur Raden moal mungkin kitu ceuk mangsaka. Keur kitu teu kanyahoan aya nu jeleng-jeleng laluncatan ka hareupeun Wijana jeung mangsaka. Sioreng eta teh Ki Bajra jeung si Muncang. Ki Bajra si Bajing jeung si Muncang anu geus anjog ka eta tempat. Atuh mangsaka mending ngarenjag. Ari sangkaan si Bajing jeung si Muncang kaasup Ki Bajra pasti eta dua jalma cenah loba duit. Pan kitu ari pagaweanana tilu jelema eta mah ngabegal, babadog jeung rarampog. Benten mitra-mitra Ki Bajra mah janten rarampogna teh langsung. Anu ngaliwat dirampok enten sareng oknum pejabat. Ari oknum pejabat mah oknum-oknum dewan gitu. Jadi dina ngagarongna teh nyakalikeun. Brek. Tapi rapi gitu. Ari oknum pejabat mah rapih we. Saya akan berjuang demi rakyat. Soal uang rakyat dimakan oleh saya sendiri. Lu jangan sok tahu gitu. Ya ciduh jeung reuhak we. Sasana mah antara Ki Bajra, si Bajing jeung si Muncang jeung oknum-oknum pejabat nu ngabangsat teh. Ari oknum-oknum pejabat mah dipepene, dihias ku dasar hukum jeung diimplik-implikan ku rakyat, dasi ngagaplek, jase hade gitu kan. Pada tujuan mah ngabangsat teh, abangsat. Kari pancakaki we oknum pejabat jeung si Bajing, si Muncang jeung Ki Bajra ciruh jeung reuhak. Cakakak si Bajing seuri meniak kakak. Kebeneran, oi. Aya hakanon. Ku kebeneran. Geus kokorelengan, ayeuna bangi. Kitu ceuk si Bajing bari melak cangkeng. Atuh mangsaka jeung Wijana genseng nangtung pek Wijana nyarita. Hei, Ki Sanak. Naon maksud nikah make nyarita aya hakaneun kitu ceuk Wijana. Wijana pura-pura bego. Padahal mah Wijana geus apaleun yen ieu teh tilu jalma nyaeta begal. Seperti urang we masyarakat kan apal mana ringus oknum pejabat nu rek ngabangsat. Pan beda ari oknum pejabat nu rek ngabangsat mah bahasana teh direka-reka. Cakakak si Bajing seuri meninya kakak. Cek pabekir si Bajing ieu jalma telmi belegug tolol kitu cek pamikir si Bajing mah. Atuh si Bajing meuni atoheun.
lamun mangsana anu model kieu yakin cenah daging lain tulang, aya tulang saeutik, yakin cenah cek si bajing dina sakuna mawa duit. Pok si bajing nyarita deui, semo leleuy, cenah anu kieu mah teu kudu disentak, dalam disentak bakal paeh, lagi semua bacus cenah ngalawanan, pokona mah cinak weh piduiteun. Lir ibarat bantuan pan diturunkeun ku oknum pejabat mah sakecret we. Nu penting mah cenah rakyat leutik mah rakyat leutik mah cenah da kabacus. Dianggapna ge naon, dianggapna ge rakyat leutik mah cenah jelata. Dibere we sakecret sasiduh cenah crot we. Dan cenah anu sagelasna anu saemerna mah ku dewek hakan ban kitu ari pejabat edan mah. Jadi pikiran-pikiran si bajing jeung si muncang Ki Bajra mah lain deui. Eueuhna naonan cenah, lamun rek cek paribasana rek minta tulung ka mana, arek kokocekan ka mana. Intina mah harapan si bajing mah yen ieu teh bener makanan daging yang sangat empuk. Pok si bajing nyarita, "Oi, Jong, Mong, kudu naon di dieu? Kudu naon? Yo kieu yo. Babang teh can barang dahar di kamari. Geus hampir sampai sapoting rek nuju kadua. Kadua poe we can dahar ieu teh. Can dahar maksud mamang mah cik. Sugan mamang jeung Ujang boga duit. Lamun boga duit kadiekeun." Kitu cek si bajing. Pok Wijana nyarita deui, mamang, lamun mamang can barang tuang lapar beteung we lah, teu kudu menta duit. Yeuh kabeneran kuring mawa dahareun, keur tiluan mah cukup. Sebeuh sigana mah bisa ngajak-jagan awak mamang tiluan, kitu ceuk Wijana. Atuh si bajing meni kekerot, hauk si bajing ngahauk, "Hoi, kunyuk edan. Aing geus moal bulat belit. Rek dibikeun eta duit anu dibawa atawa moal," kitu ceuk si bajing. Bari untuk nakakaraot nafsu lain dikieuna kadung cenah cek si bajing make nyebulat belit. Lamun kitu mah langsung rontok, langsung cekek. Atuh mangsaka ngadenge kitu lain dikieu nafsuna. Pok mangsaka nyerita, "Mundur Den, kan lah anu kieu patut mah bagian mamang." Mohon mangga mamang, sing hati-hati we mang. Kitu cek Wijana ngingatan ka mangsaka kudu hati-hati. Nah sebenarnya mah Wijana can apaleun ka Ki Bajra ge can apaleun saha ieu jalma, disangkana mah anu ngaliwat biasa we. Pok mangsaka nyerita, kunyuk belang, pan si laing tadi nya capek can nyatu, si laing can nyatu di kamari. Berarti sia teh butuh kejo, lain butuh duit kunyuk. Lamun si laing rek barang beli kakara si laing ku duit. Contoh si laing rek ngagarong duit rakyat, si laing kudu jadi oknum pejabat heula.
dari rakyat mah bisaeun kunyuk kitu ceuk Mangsaka. Atuh si bajing menika kerot, edan manusia kada buruk aing mah minta duit kunyuk kitu cek si bajing. Oh gitu. Atuh ari ke hayang duit masih lain. Anu saterusna Mangsaka ngodok duit, nyokot duit sakatip. Hayo gitu. Bari dibaledogeun ka si bajing. Yuk pletrak. Keuna pisan kana tarang si bajing. Si bajing ngagoak bari tarangna menjul. Keuna ku eta duit. Tah labok. Ari sia yang duit mah konyok kitu cek Mangsaka. Buduk-duk si bajing muduk-duk napsuna. Bari kitu na muringis, teu muringis kumaha tuh. Mangsaka ngagunakeun gerakan sabda angin. Bari ayeuna mah Mangsaka dina tingkat pangartina geus leuwih luhur. Geus aya peningkatan. Edan, kunyuk, awon, dasar manusia edan. Kitu teh jeleng si bajing loncat, parepna nyewuk, rek ngarah kana iga burung Mangsaka. Maksudna mah arek ngagedor meureunnan ti ditu nama. Tapi Mangsaka rikatnya gilekeun awakna ka kenca. Heuk plos. Barap si bajing ngakabos juralit. Si bajing kacuralitkeun awakna. Anu saterusna si bajing loncat deui sukuna ngalayang rek ngajejek punduk Mangsaka. Ningali suku si bajing rek ngajejek pundukna, Mangsaka rikat malikeun awakna bari ngan sakilat newak pigeuleng suku si bajing. Bari kituna teh suku si bajing ditongtak kahandap dina jurus sabda bumi. Heuk pret. Awak si bajing teh susut kana taneuh. Balukarna lain di kieu. Pigeuleng suku si bajing asar rampal, bojorna ti teuneut kana taneuh. Sirahna ngageledug pokoe si bajing meuni mirasa nikmat teh pokona mah. Si bajing auh-auhan. Bari kitu teh humarurung kumawe anu nyeri huntu. Anu nyeri huntu ge keur ngeseakeun. Aduh. Nyot-nyotan. Cakak Mangsaka seuri meninya kakak. Konaon jang? Nyeri parendekan. Kumaha parendekan ujang kahandap? Cobi atuh sangsurkeun heula ka emak paraji jang. Kitu ceuk Mangsaka. Ulah ajar. Ulah ajar. Kunyuk lawan. Motor butut. Motor loba ditilang. Motor can lunas. Motor teu make karburator sia. Ulah ajar. Kunyuk. Kita cek si bajing. Bari si bajing batuk. Aduh. Bari si bajing batuk. Padahal si bajing hudang. Anu saterusna si bajing mundur ka tukang. Kituna teh bari masang kuda-kuda. Jelang si bajing loncat. Maksudna rek ngarontok awak Mangsaka. Bari ramona rek ngaranggem beungeut Mangsaka. Adina mah cenah ditewak nek dicakar. Tapi Mangsaka rikat ngelokeun awakna. Bari kituna teh perep Mangsaka ngahiung nanggel pisan kana hulu angan si bajing. Euk duk hut. Si bajing ngagoak. Bari kituna teh parep Mangsaka ngahiung deui nanggel pisan